Mane percaya ke bahwa sumber dari sakit hati dan kecewa itu bersumber dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kela. Nah, bisa kitunya. Kurang contohkeun geura. Misalkan kieu, urang ngobrol jeung si A. Harapan urang si A teh ngomongna teh kieu. Tapi kenyataanana si A ngomongna kitu. Nah, kusabab omongan si A tidak sesuai dengan harapan dan keinginan orang, timbullah rasa kecewa dan sakit hati misalkan. Secara sederhana orang ngomongna nyeri hati ku si A, sakit hati ku si A. Padahal sebenarnya orang sakit hati atau nyeri hati ku harapan orang sorangan. Kusabab harapan orang teka cumponan, teka penuhi pada saat orang ngobrol jeung si A. Timbullah tidinya nyeri hati jeung sakit hati teh. Coba lamun orang tidak berharap si A dek ngomong nanaon ge, dek kieu dek kitu dek kumaha oge sabodo kumaha si A. Urang moal aya rasa sakit hati dan kecewa kusabab berharap eta teh tungtungna jadi kecewa dan sakit hati. Jadi ayeuna daripada loba kecewa dan sakit hati, mending keneh ayeuna mah loba ngontrol diri sorangan, lain ngontrol orang lain. Lain berharap ke orang lain, tapi berharap mengontrol diri sorangan. Assalamualaikum.